Ngomong menek beli paket doang ya, tapi kebel sih kemananya. Mana sih mobilnya tadi nyampe capek suku. Itu mobilnya tuh, nuai jelemaan. Terus lamun itu jelema urang naon atuh? Kabogoh. Ih najis. Itu amat sih neng kai. Hayu geus gerak kana mobil hanggera istirahat ya, capek leuleung bang. Woi ngalamun bae sorangan. Woi naon maksudna ya? Maaf bos. Naon maksudna ya? Hampura bos, aing ngakuna supir sedangkan dia kendek. Wih parah amat dia kai. Wayah nah bos bantuan. Beuh parah dia ngabobodo batu. Hehe hampura bos. Ih ganteng amat sih eta kendekna. Sayang kesini sayang. Sayang jadian gencan. Ulah seri bos. Udah kebal itu salah mana? Ih ngatur-ngatur bae nya tuh kumaha kami bae. Aku sebagai kekasihmu atuh cemburu neng. Kekasih ngimpi meureun. Emang aing hees gitu bos. Jadi gigi sebut ngimpi. Oh atuh pugu dia kumaha? Hayu cenah yang istirahat dina mobil. Ngarti meureun bos. Ngarti hiji tambah hiji 2. Atuh ho bos hiji tambah hiji mah 2. Ih biasa ih pira aku teu ngarti. Ho ngarti. Yuk sekarang yuk. Moal di bae jeparanas na mobil mah. Hayu mau kebal ge hujan ieu geus parowek. Parowek di mana meni cara rangki geus bae kamu sendiri ka ditu kana mobil. Hayu balik aing nganterkeun. Kayak anak minta nomor kendek kamu lah. Alah nomor-nomoran. Aku kerek nage tebogan HP. Tadi so pakai ngontek. Lain HP eta mah kunci roda. Woi cicing bae dia menteng ngomong. Geus teu hayang ngomong aing mah. Kunaon cenah kunaon? Bogoh teh dia kabikang tadi. Ngacon teh lah, pira aku ini ngehambat boga babaturan. Anu bener dia. Tak ditelepon di ku aing. Atuh ditelepon bos. Kunaon dia dong nu kaget gitu. Anjir ditelepon kumaha ku aing, nomor aing diblokir dulu.